Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu adabi dukhulil khala. Dina ieu bab rek nyaritakeun kana adab-adaban asup ka WC. Anu mana urang Allah wae singkatna sangkan urang gampang nyernana, gampang ngapalkeunana. Dikutip ieu dina kitab Bidayatul Hidayah karyana Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, bahwa aya adab-adaban lebet ka jamban ka WC eta kahijina kudu ngaheulakeun kenca. Tuluy ulah asup ka jero WC tanpa ayeuna make halang atawa panutup sirah. Nah ulah budugul, kudu make handuk atawa kopiah. Jeung kudu make sendal. Asup ka WC adab-adabanna kudu make sendal atawa tarumpah. Tuluy ayeuna ulah mawa perkara anu mana dina eta perkara teh aya ismun tohi wa rasulih. Nami Allah atanapi nami kanjeng Rasulullah. Eta henteu adab, teu sopan kana kaagungan marantna. Kumaha lamun ayeuna urang mawa Al-Qur'an, mawa mushaf Qur'an, lembaran Al-Qur'an ka jero WC? Oh maka eta geus sepakat para ulama kana henteu meunangna. Tuluy kumaha lamun ayeuna mawa Al-Qur'an anu berbentuk audio rekaman dina HP atawa aplikasi Al-Qur'an? Eta ge sami mangka para ulama geus sepakat henteu sami kita geus sepakat kana eta mah teu naon dan lain mazhab teh kasebutkeun mazhab, terkecuali lamun ku urang disetel nya di jero WC maka eta teu meunang, atau dibuka ku urang aplikasi eta Qur'an maka eta teu meunang haram hukumna. Tuluy ayeuna adab-adaban ayeuna miceun teh nyaeta lamun urang di WC mah di mana ayeuna memeh asup teh kudu mawa heula 3 batu cenah di dieu dicaritakeun kitu. Namun pada zaman beliau mah nya ku batu meureun nya istinja memeh ku cai teh ku batu heula, tuluy anu ku cai. Ngan meureun ayeuna mah ku zaman ayeuna mah bisa ku tisu teh. Jadi disunatkeun teh mawa tisu. Beres miceun teh ku tisu heula lah, laju ayeuna ku cai bersihkeunana istinjana. Bari istinjana teu meunang di luhureun toto, di luhureun WC-na. Barita kudu pindah heula urang tempat. Tah didinya tangan leungeun katuhu dipake manyur, nu keca pake mersihkeunana. Kajeng ayeuna adab-adaban nana miceun teh eta kudu istibro. Naon istibro? Nyampurnakeun ayeuna tina sisa-sisa kotorna. Ulah nepikeun aya kan nu nya kudu nepikeun ka eret. Adapun ayeuna tata cara istibro mah eta kumaha adat kabiasaanna. Kumaha kabiasaan ngan biasana nya eta dianjurkeun ku para ulama mah nyaeta kudu pangadehem teh meureun nya. Biasa kolot-kolot urang lamun ayeuna di WC teh ngadehem eta teh keur istibro. Ngadehem ayeuna mersihkeun tina sisa-sisa kotor anu dipiceun. Tuluy bari diurut-urut teh eta bogaan urang teh. Sangkan eueuh anu nyesa. Lajeng ayeuna doa anu kawarid kanjeng Rasul nyaeta seueur di mana ayeuna lebet ka WC kami dina kitab Bidayatul Hidayah mah nyaeta ieu doana bismillah a'udzubillah minar nijsi al khabithil makhbisi syaitonir rajim. Tah nah namun aya dina hadis sajen anu kawarid ti kanjeng Rasul anu masyhur dipake ku urang-urang mah nyaeta Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Lamun ayeuna doa kaluarna kumaha nyaeta dina kitab ieu mah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Dina riwayat sajen mah aya menyebutkeun kana doa ayeuna kaluar ti WC teh alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Atawa aya di nu di pondok nyaeta cukup ku ghufranak. Salajengna ayeuna
lamun urang ayeuna micin di lain di WC di luar di lapangan maka urang teu meunang yang hareup ka panon poe lamun beurang lamun penting teu meunang yang hareup ka bulan oge teu meunang yang hareup ka kiblat nya kitu ayeuna nu kangan oge teu meunang nu kangan panon poe teu meunang nu kangan bulan teu meunang nu kangan kiblat kumaha lamun di WC urang teh ayeuna aya toilet teh nya hareup ka kiblat misalkan maka eta mah teu nanaon teu kasebutkeun nya hareup ka kiblat beda di bab beda di bahasan tuluy teu meunang ayeuna urang ngompol di saluhureun dina tangkal anu buahan teu meunang oge teu meunang dina kana urang teu meunang ngompol kana batu jeung teu meunang urang ngompol kana cai anu ngeuyeumbeut seperti ayeuna cai dina logakan-logakan taneuh anu urut kahujanan aya sok aya cai ngeuyeumbeut nya maka teu meunang urang ngompol di dinya dina bolong dina kulah maka teu meunang urang teu meunang ngompol di ditu kumaha lamun ngalir seperti solokan eta mah dikecualikeun henteu teu nanaon meunang di ditu mah. Terakhir ayeuna doa sabada beres istinjana sabada beres urang micin tuluy istinja aya doa doa anu kawarit nyaeta Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish eta doana nya geus ya Allah muga ngabersihkeun kana hati abdi minan nifaq tina kamunafikan hasin farji jeung muga ngaraksa Gusti kana farji kaula minal fawahish tina kagorengan itu meureunnya mudah-mudahan manfaat saya tiasa ngamalkeunana wallahu a'lam bishawab ilaihil marji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.